Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga dari 10 AKL akan membacakan sajak dari tugas bahasa Sunda. Laki nu balik juru kaya rahmat saskaran. Wanci layung hurung koneng manehna datang leungeunna eueuh sabelah. Bedil nyoreng krangna tonggong pelor ngabeureus handapeun cangkeng. Hiji lalaki bajuna hejo kapulastana. Di pangperangan taya waktu pikeun ngeuseuh. Sakiceup waktu ngingintip pelangahna musuh. Mun manehna masih keneh embung paeh. Lebah pager imahna manehna ngarandeg heula. Utekna nyarita mepes ka nyeri nu baris tumiba. Mak, kuring untung bisa mulang. Sedeng mitra reunu palastra. Di hiji taneuh nu direbut ditebus getih. Pantoh hareup ngageret aya nu muka. Hiji wanoja anu geus aya umurna. Ngagoak lumpat ngarangkuh anu ngajanteng. Cimata indung maseuhan buuk anakna. Hiji lalaki bajuna hejo kapulastana. Wanci layung hurung koneng. Manehna datang di papag cimata indung. Sedeungna beungeutna taya gambar rasa tu genah.